sampurasun sampai para penonton ya simkuring sareng kanaan bade ngaler ngidul deui perkawis terasan carita anu kamari cerita naon cenah anu kamari teh nya urang nuluykeun ilmu kasajatian hirup cenah orang Sunda teh ya. nya urang Sunda nu mana deui sudah itu eun heula teh mah ngan beunang jelas aya Sunda ayeuna mah bakal loba anu ham-ham anu moal percaya sabab hese ngabuktikeun oh dagang anu sarua bisa ngabuktikeun ieu teh nya kan kapan ngakuran oge geus disebutkeun aya eta jelema anu bisa hirup panjang ya contohna Dajjal sih pan mata hiji teh aya One Eyes cenah di akhir zaman Dajjal bakal muncul nya ayeuna umurna geus 4000 tahun tahun ini dah hirup keneh cenah ya Dajjal seru kayaknya 4000 tahun hirup keneh pasti dasarnya vidinya menurut orang teh pasti lain Dajjal wae anu bisa kitu teh nya tuh Prabu Siliwangi ge keneh kan cenah ayeuna Prabu Siliwangi Bung Karno aya keneh cenah nya bungkeuleukana teh cenah aya bungkeuleukana cenah heula jangan ulin ka puncak ngobrol jeung tukang tekan hati-hati ngomong ke biasa rieunya cek urang singa basa tahun kamari mah aya Bung Karno turun cenah helikopter naik ka riung gunung eta kan aya istana Bung Karno di puncak nya anu di riung gunung anu aya nya jambatan nya eta tasna Bung Karno teh turun irahan abah eta teh zaman baheula lain eta tahun kamari wan mun sakitu yakinna jadi manehna teh ngayakinkeun urang oge nya teh nya dulu di itu di Istana Cipanas dongeng gitu teh aya dongeng gitu teh aya Soekarno cenah aya nya dijieul deui nya aya tukang beca cenah mang ke istana manehna ge si tukang beca teh ngarupek dia masih gaduh Karno cuma nya asa gitu bedia ke zaman SBY dongeng eta depan bedia ini udah memang dongengna kabeh eta mah kalau mau omong kata si tukang beca teh ngagoes beca eta cenah sakitu loba CPM di gardu monyet cuek gitu ya cuek kan karena si tukang beca mah aduh kumaha mau dipegat namanya aya beca asup ka dinya terus udah ditahan udah ditalet ya kan kenyaon asup we langsung asup kan hebat berarti Bung Karno teh ngan balikna we ka karo ditanya ieu maneh tos di mana teu nyaho asupna nyaho keluar da abdi mah di orang Bung Karno ngajajapkeun Bung Karno ngagepegna eta CPM ngan masih balik we ka itu berarti kan lamun kitu mah Bung Karno ge boga ilmu kasajatian hirupnya meureun ladang tatapa tuh di Gunung Binarum Palabuhan Ratu nya cenah anu pernah papanggih jeung Yang Prabu teh cenah Bung Karno hungkul saurang dan nu lain mah diragukan cenah lamun anu ngaku-ngaku ge tapi tetapnya urang ge eta cenah saurang pan teu ngabuktikan oh betul lah oh nya geuning aya Bung Karno ieu ngaleungit aya terus ngaleungit teh kitu pan urang cenah cek cenah kan sabab menyebut cenahna lawa bisa manya meni samiu ka bobodo nya kitu nah ini balik deui nya kanu naon ilmu kasajatian hirup jelas tah si Dajjal teu naon nyebut si cenah naon dah si Dajjal bakal hirup di akhir zaman ada muncul lah kayak di akhir zaman misalnya tapi lain manehna wae geuning dina dongeng pawayangan saha cing Dasamuka Rahwana penguasa Alengka lamun nyewa ka Rahwana teh ulah wakanya kudu kumaha alasanana ya alasanna kudu naon sebab kieu mamungguhin manusia eta mah dibere
pikiran tepan ayah sisi hade baik dan sisi buruk. dan sisi buruk sarua si Rahwana geus sudah sama kabeh ngan merenang lamun urang loba izin ka Rahwana lalabana meureun gorengna Ini ada dongeng anu sumebarna sok salah nya gorengna da anu ku abdi uningana kantos ngadangu dongeng yang Rahwana teh nyata satu simbol sosok pribumi ya yang dijahatkan si ieu teh si karakteristiknya teh yaku itulah gitu kan itu merenang nya abdi pernah ngadangu lah tentang eta sesa-sesa yang si Rahwana pada samuka si halusnya aya sisi baiknya eta kalebah maling Dewi Sinta ya ya jelas sama bogoh-bogohna palingnya si Dewi Sinta sakitu tahun kapan di karena aja di ya Alengka di Alengka tapi naon sih sisi adanya Sugan ngaruda paksa si Sinta ya dan memang teh aya sekasang diperkosa coba saya memang teh kadongengkeun aya dongengna dan gitu tetap suci si Dewi Sinta ya ya sabab naon lain si Rahwana teu bisa da nama gagah perkosa wah tukang dah ngan manehna ngalungit hayang dibisaeun ngan manehna hayang awewe nu dipikat cinta teh sarua mika cinta maneh Ya. ulah karena aku dipaksa Ya. jadi kudu cinta jeung cinta Ya, benar. eta hayang Rahwana eta mah sisi baik nah ya sanyana sisi baiknya sanajan nya tetaplah sisi burukna oh loba oh teh meureun pedahan nu kurang ditayanganan gorengna gitu kan kurang mah kumaha kumaha urang eta mah rek nangan gorengna loba da ya da hiji jelema kadangkala itu sumebar di lapangan mah lamun anu goreng gancang sumebarna teh lamun anu alusna sok rada diapilainkeun termasuk dina dongeng-dongeng sejarah gitu meureun kan ya lain bisa jadi nya dan geus kejadian bisa jadi ya jadi panislah cek para ilmuwan sejarah itu ditulis oleh pemenang. Jadi saha anu memenangkan sejarah manehna anu ngatur kudu ya sejarah teh Iya. gitu. ya manehna ge anu nyetak deui Prabu Siliwangi teh kudu maot tuh di Bogor di puncak Badigul. Nah, ini mau jadi golapnya di Yuna oke dan abu jenazah naga ditebarkan ke opat najab tempat ngajak boy ujang naon itu kan nyapikeun nyebutkeun kan kontroversinya kontroversi di selain pihak nyebutkeun ka bening Prabu Siliwangi teh agamana teh Hindu nah eta abu jenazah teh ditebarkan tapi di waktu nyebutkeun naon da Prabu Siliwangi mah Islam malah di nu gambar teh di bebenah geuning mamakai eta make lain makuta tapi naon segala pangeran di Ponorogo teh dastarnya oh nya mulai kali itulah aya nanti sampai gitu bebas ya temannya tanya bebas nah kumaha kepercayaan biasanya masing-masing mah pantenya padahal mah kejadian zaman baheula mereka kumaha garanya ada pak ikun manggulikeun atau ngiredit mesin waktu eta na film geuning sudah film Back to the Future atau back atau kembali ke masa lalunya aya mesin salah ke urang geus ke depan izin ke masa lalu tah lamun bohong aya itu nggak bohong bisa jadinya itu nggak bohong nggak ada cek bisa jadinya bisa jadinya kan makanya nerangkeun naik gitu tah ayo kan carekan ya ente justru Amerika teh nyieun hiji filmna memang sesuai dengan kenyataan sebenarnya anu memang kejadian eta teh diurang ku karuhun urang geus dipake di zaman baheula
Jadi ngaranna time travel teh sebenarnya geus aya karuan urang di tahun misalkan tahun 1000 ya atau tahun sabaraha. Baringin Beringin. Karuan urang di tahun 1000 ya gua hayang datang ke tahun 2002 hiji bisa karuan baheula. Make ilmu jurig henteu eta make teknologi eta. Ngan urang teu paham. atau orang ayeuna mah foto itu kawas baru urang. Nya teu paham urangna eta mah. Foto atuh lah. Untung eta mah ieu teuing Kang, ekstrim teuing kudu mah. Belekung. Ya kitu lah. Balik deui kan yang kasih jadwal itu. Teh mata pelajaran teh kan sebut kuliah. Iya. Mata pelajaran teh aya pelajaran pikeun noong ka bangsa nu geus kaliwat. Ya, ka mangsa katukan. Ya, gitu teh. Tapi oge bisa noong ka mangsa anu bakal datang. Ya. Gitu. Yang nganjang ka Pageto cenah cekaruan mata cek kolot aya bahasanya ngajak ka nganjang ka Pageto. Pageto. Naon ngajak ka Pageto teh. Oh eta lalajo kejadian anu acan kejadian. Tapi kan aya hiji tokoh yang nama Gus jadi Suwardi Gus Pupus. Manehna teh meureun bisa ningali siga dina video atau siga dina teater cenah kitu. Kejadian baheula teh. Nya sih mun cek dina wayang mah aya gambar lopian. Nya manehna teh cenah Televisi bisa. zaman baheula gambar lopian teh. Ya gitu. Berarti meureun memang geus manehna geus ngaji ilmu lagi geus hebat beureunya. Jadi cek imajinasi Kang Aan kehidupan di alam dunia teh dina di kaset video. Nya, Misalnya cerita naon Ben Hur. Nah, timimiti debikeun ka tamat teh itu geus aya di kaset video teh. Urang bisa ningali iraha wae. Boh anu carita mimiti boh anu teh akhirna atau coba tengah-tengah we supaya teu capek lalajo. Nah, jadi kehidupan di dunia sebenarnya geus dijieun geus direkam. Jadi urang bisa dikenali deui. Nya gitu. Tah tidinya cenah sok kapikiran palingan atau cerita dina Quran sok disebutkeun gambaran sawarga jeung neraka. Tangke mah anu hade kalakuanana asli pasawarga bisa warga teh bakal dibere anugerah kieu. Tapi sabalikna lamun anu jahat lah di dunia bakal diceun ka neraka anu teh bakal disiksa kieu. Nah, tanggung geus di istri kale cente di mana eta nyahoana kan can kejadian tapi kayak mah teu sama tapi kan lamun urang nyebutkeun eta teh ramalan da lain kan naon ramalan mah teu bener da mah geus yakin bener artina naon artina si kaset teh geus aya geus si kaset teh geus aya timimiti pikeun ka akhir nya kaset geus aya. tinggal berenang nah bakal ada jelema anu bisa muter kaset eta sorangan cingnya begitu zaman baheula teh cingnya itu zaman kete tak jadi aya jelema anu mampu Sia gitu. digituan teh nya perangkatna ilmu kesehatan hirup teh gitu. Tah Meureun terada hese nya berarti murid ilmu kesehatan hirup teh saya bisa wae bisa wae urang boto. bisa wae kudu motif 40 poe betul. Oh, Area iya. Uyut sorangan hari teh maotna umur 175 tahun. Tapi uyut kumaha teh nya iya biasa lah yang umurna kawas gitu. Bisa sok we motif. Naon motif teh? Puasa 40 poe 40 penting. Jadilah sahur bener. Sahur nya sahur. sangus nasa kepel cai bodas salagu Nya pakai tabu genep atau maghrib gitu teh buka nya. tapi ada teh dia perilaku sebagai sahur Nya. jadi Tapi udah bukan itu cenan tuh sudah puasa anu biasa ini.
bisa jeung daging hayam pan tadi disebutkeun ripuh itu mah sangu sakeul nya cai heran salah buka tapi berlaku jang sahur jadi tepung deui jeung sangu sakeul nya isukna deui nya kitu jeung puasana teh teu misalkan ti subuh ka magrib kan teu muter we teh mutar gila eta jadi ukur eta sok sekali uyun teh murah tah teu kudu meuli daging ayam nya salila 40 poe 40 peti sementara kangen mah kan dahar teh jamur raul gitu nya kitu pejit forest wah lamun gaduh mah maripu meureunna kepala pegala kan nebus mah gitu kulit bagara mah jaragoan itu jadi wah sigana mah uletna gitu betanya zaman baheula mah lamun boga kahayang teh bener gitu ya memang diulik baheula mah kapan ai tehnya cek igun kumaha kurang sudah buhun turang sunan nu mana itu geus kentul atau mah geus wanoh kana kecap puasa gitu nya ngan puasa cek kan puasana urang Sunda baheula mah beda lain karena ku kewajiban lainnya ku kahayang tama nyakukan tapi geus dibere fasilitas nah puasa teh apa mun kahayang urang hayang keterunan gitu ku puasa lain teh perintah kewajiban awas ya lamun teu puasa asup neraka awas lamun teu puasa asup deui kana beuteung indung kan indung itu jadi ya lain kewajiban kahayangnya tertegurang ya puasa nya hiji-hiji kahayang baheula mah puasa artinya aya geus boga kahayang anu hayang merenang daria puasana teh nya kitu untuk kawas ibun keur budak puasa tapi tukangan imam bawa dahar harum am rambutan balik ka imam puasa deui rambutan sesikat ya sebab ditita kuma teman gitu sigi-sieunan sok seri tah dipakai ngaku tah ini memang jaragoan lah kalau baheula teh nya istilahna aranjeunna mah gaduh kahayangkeun memang digunakeun fasilitas di alam semesta mun aya kahayang anu jadi puasa yang maneh dijalankeun ku manehna ai geus ingat ai geus kaluarkeun praktek mah kawan minta teu nyebut ke dia kewajiban tah kitu dan kan ternyaho namun tengah jalankan puasa zaman baheula sunat hukum gitu hari dasa muka orang Sunda lain tangannya cek sakawal mah yang menyebut orang Lurah malahan sesosok rama ieu aya menyebut mah satu sosok pendatang yang ingin merubah satu tatanan kehidupan di tanah urang silibnya simbolna siga kitu dengan cek aya dina naonnya pohon baheula mah aya silib sindir sasmita sunyata siloka tah carita rahwana teh sok dikaitkeun jeung silib jeung sindir sampirna teh ageunaan kadang-kadang nyala yang ada tepat di mulumanya bisa wae yang kepentingan kepentingan pendatang cerita-cerita asli dirobah sautak sakti itu contohnya Kombayana dorna kapan di urang aja maneh mah kawastorna tapi di India mana itu apaan kata dorna teh mandika resi seorang resi jadi kasera pusasaha Pandawa ini guru Kurawa ini guru nah drona ada drona nya disebut itu
jadi kemungkinan dirubah kuno hayang masukkeun katangannya. Jadi supaya kurang ulah muji-muji wae pandita nya kudu dijauhakeun ya jauh urang mengarana pandita. memang eta mah aya tugas sudah. Jadi tugas keur ngaleungkeun hiji sejarah anu memang notabene cenah bener teh aya tugas anu memang dibikeun ka seseorang anu fungsina keur ngaruksa sehingga anu keluar di lapangan toka masyarakat mah geus beda sejarah anu katarima ku urang mah geus beda ti fungsina awalna siga kumaha. Ya atuh loba anu kitu teh ieu nu leutik we nu leutik jangan ulin ka Maronge apa Maronge Nya Sumedang tempat pelet Maronge ieu teh nan eyang gabung ya obatan Putri Gagelis. anu terkenal mah eta ya. Jadi anu sakanya orang mah eta teh urusan birahinya misalnya Ini ada pelet ketemu cenah misalnya minggu dia dibawa ke awewe tapi ditampi kadinya luncat kadinya atau sebaliknya awewe ditampi ke kadinya kemungkinannya gitu nan air kuno tuh lain jadi dia sakanya kan saya tahu Putri Gelis Ropan di Maronge teh sanya nama Minang dipenta bantuan ku kerajaan kondaan semuanya di wilayah ya Pirangan Timur lah mengenai nama tak asup ku Sumedang Larang udah sejaman ya ya sama yang bisa baik dan beda versinya saat dengan juga namanya zaman Sumedang Larang katanya. Jadi sepi penta bantuan naon pikeun ngarapihkeun masyarakat anu pasea jabah heula ge kayak nu ngewa ka raja ya raja anu ngewa ka rakyat ya baheula ge tah ku si Putri Opat dan kita asup Nyai Kabung dibere asihan bener misalnya mencangan raja igun rakyat kuricakan si rakyat itu kudu berikat cinta asihani tapi sebaliknya deh sangat jadinya rakyat nya kada baheula mah kitu ku Maronge mah nya pelet disebut pelet tapi nama jadi dibeda-beda aya nama urusannya dipersempit jadi urusan birahi nya jeung ya kabeh coba kok jadi bagus awe kan habis kelas dah mau dipelet nya jadi kitu ke mana sama Maronge gitu kecil memang aya istilah anu di